سيدنا محمد. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah waktu urang teu karasa. Ternyata urang geus aya di penghujung bulan Sya'ban. Aya anu mikiran bae deuk datang bulan Ramadan teh. Aya nu mikiran awak, duh aing mah ya awak teu pati sehat. Hayang puasa di bulan Ramadan. Deres kene. Aya anu mikiran, duh urut balanja tahun kamari ge can impas. Datang deui Ramadan. Pamajikan geus ngagereyeng bae hayang meuli kutang. Dua aya anu deuk datang Ramadan teh kabingungan. Hiji di PHK, kontrakan can kabayar. Balik ke Lampung, di Lampung ge keur paili. Ka Medan, ke Palembang. Mending maling bae di dieu lah. Motor maling, mau buat gitu bae. Macem-macem datang bulan Ramadan. Aya anu bunga. Alhamdulillah aing datang Ramadan teh senang. Kunaon emang hees kita subuh hudang-hudang jam 7:30 mantep tuh nu ngaganggu ngahaja we nya ngonci maneh pamajikan lagi geus bingung gateung mah eleh ieu mah ngerekeun gateung aya nu geus kitu aya nu bunga bulan Ramadan teh senang aing mendek datang Ramadan teh. Kunaon? Buka macem-macem. Geus teh, kopi, susu, rujak eta be nu kararasakeun. Ih bangunan nu karituna bae. Puasa teh. Dengkeun cak Kangjeng Nabi man fariha bidukhuli Ramadan haramahullahu jasadahu 'alan niran. Bahu lain lalagan. Jelema nu bunga kadatangan Ramadan haram awakna asup ka neraka. Poar aja. Antak tadi ge aya nu bunga deuk hees bae. Nu bunga lantaran buka macem-macem. Nu bingung urut tahun kamari can impas aya anu di PHK macem-macem tahun bener teh mah kabeh nu bener mah bunga kedatangan bulan Ramadan deuk disambut Ramadan teh moal eleh ku nyambut ka bogoh urang. Mun urang deuk datangan ka bogoh urang, deuk datangan bebene urang, sapoe eta mandi 17 kali. 17 kali. Gosok dage make batu bangkong. Ajur awak ujian. Tak deuk nyambut kadatangan ka bogoh teh kos kitu. Ulah aya kokotor setik-setik acan. Besi ka bogoh kecewaeun. Pokona mah deuk datangan ka bogoh poe Sabtu ti subuh mandi deui di samping mandi deui ngaca deui tukang hareup ngaca na ge teu cukup di hareup di tukang di kacaan sesengitan geus puguh bangsa nu sok babauan mah
ieu mah geus macem-macem sesengitan malik hangru deui loba ting sesengitan ieu jambut ka Bogor teh pohara nu aya mah komo disuguh-suguhkeun nu eueuh ge diayak-ayakeun bahkan berani maling jang ka Bogor di warung di deuleu tukang warungna eueuh ieu tukang warungna jeruk apel dicokot dipaling jang ka Bogor berani teh kos kitu teh pokona mah kajen teuing batur kecewa ge asal ka Bogor ulah kecewa nyambutna pohara jasa santri mah lamun naon kitu pertemuan jeung ka Bogorna haju ka kolot sieun pan minta duit eta kitab nu geus dicoret dijual we tafsir Munir jual gampang aing meuli deui engke penting ieu we nutupan ka Bogor bae pan belon teh santri teh belon geus pokona teu belon teh kok kitu bae geus jual geus buku atuh samping mah teh geus biasa ieu mah kitab tafsir Munir dijual bae tuh eta naon eta nyambut ka Bogor pohara jasa nah ge urang dek nyambut bulan Ramadan kudu ngaleungan ibatan nyambut ka Bogor sebab ari itu mah urusanna jeung makhluk ieu mah urusanna jeung Khaliq jeung Gusti Allah anu nyahueun ka urang nyambut henteuna bunga henteuna mapag jeung henteuna Allah lah dunya sedangkan Allah mah geus ngajelaskeun as-shaumul li wa ana ajzi bihi puasa mah nu aing ulah nyaho sia mah laksanakeun bae urusan ganjarana aing nu bakal mereka sia wa ana ajzi bihi teu dijelaskeun sabaraha derajat teh dijelaskeun ulah aya nyaho pokona mah sia mah puasa bae eta mah nu aing nu bakal males teh sia mah puasa bae kajeun SPG subuh hudang maghrib no problem aduh asana SKB mah lantaran hebatan puasa teh di akhir zaman kiamat dibanding jeung beuntak modelan kene ngees tah bahasa Tangerang ngees tah perkaleran ngees di titah hees ge mung ngees bae eta bahasa ulah dileungitkeun tah asli penduduk pedalaman Tangerang eta ngees aduh tah ieu dibandingkeun jeung hudang hebatan kene hees bareup bada subuh hudang zohor teu make salat rawatib baca sunah teu make geus wudu bari rada peureum saeutik sholli fardhu zuhri arba'a teu berjamaah Allahu akbar hampir teu salam hees deui hampir anu tetep salam waalaikumsalam golepak we geus teu maca istighfar teu maca subhanallah langsung di dinya kene di sajadah hudang asar kacai deui semua peureum sholli fardhu asar Allahu akbar likum brak deui hees udang maghrib geus disadiakeun kopi susu teh segala rupa rujak dage nya mah embung gelas letik nu gede dua wah jasa gedean kene ganjaran si eta dibandingkeun jeung nu hudang tisuk nonton TV bae terus datang ke zohor nonton TV dan datang ke asar atawa aki-aki ai nonton TV banteng kan cicing di hareup jalan ai leungeun banyak kelantas bae ai mata kasih embablon dah eta aki-aki eta blon di Cikupa di Cilongok henteu Cilongok mah wawan kitu wawan neuleukeun paling nyekal nya mah leuwih parah tah perbandingkan sing hade orang puasa orang supaya rapi supaya mantep abeh nu enggeus malah atuh geus kuari ka hareup supaya rada bagus ieu mah kudu jeung aki-aki bae nu pasti jasa moal datang ka Ramadan hareup kitu bae lah geus
geus cenah mah geus nyawa tamat tahun teh Ramadan ge ye kabur dikubur kudu boga perasaan kos kitu lamun boga perasaan aing asana panjang keneh umur panjang keneh bloon teh aki-aki tambahan bloon bin goblok teh aki-aki kudu boga perasaan asana aing moal datang deui ka Ramadan hareup duh deuk nyaan lah aing mah tuh kudu kitu sambut Ramadan Quran geura di mana tak Quran kuari di mana tanyakeun ka Incu Quran di mana Quran sah Quran aki nu kamari teh di luar kamari teh dijual sial teh Incu deui saruana jeung bapak kolot teh bloon kabeh siapkeun Quran lah cenah kiai geus teu bisa majahat geus teu kadeuleuh kayak kaca geus cenah tuh geus teu bisa hese balelol deuleukeun Quran teh kudu dibaca buka deuleukeun beres kayak aya Incu bah Malik bah paingan hese dibacana tuh Malik ieu sawa inget tuh maca koran teh oh budak kayakna bebeja ka babaturanana ka anak magari rame jasa kurang mobil dibalik kabeh mana cek Incunan dibalik salah maca kadang koran anu dibalik ai kolot baheula kos kitu. Nah, ieu sambut Ramadan atuh moal bisa nyambut ka Ramadan mun teu nyaho darjah kaunggulan Ramadan. Urang dek datang lurah teu nyaho eta lurah atuh biasa bae urang pajar hansip biasa bae dek datang camat teu nyaho eta camat jeung kadar keagungan camat datang ka mana teu nyaho atuh biasa bae malah teu ditanya ku urang dek datang bupati teu nyaho kemuliaan bupati keagungan bupati moal disambut atuh kitu kene dek datang presiden teu nyaho keutamaan presiden keunggulan presiden biasa bae tapi lamun nyaho poho ieu bos di mana datang sok burak bere bahkan nyana nanya ieu nu saha tanah ukur mantap jasa ya beli geus ku sia ai bapak aing mah teu deuk sit doang bos bloon di mana bos ge mah nyahoeun bahwa ieu mawa keberkahan waktu dihormat jadi urang ngahormat teh ketika nyaho ieu teh bupati anu menyelesaikan urusan-urusan di kota Tangerang Kabupaten Tangerang berbagai urusan berbagai sektor kunyana diurusan perpolitikan rapi tataanana perekonomian rapi ieu cerita bahwa ke urang minggu hareup urang ngabahas tentang Ramadan kadar keunggulan Ramadan kumaha sehingga urang bisa ngahormat ke bulan suci Ramadan hingga ku ngahormatna mapag bunga di papag Ramadan haram ka neraka mata kemun aya jelema bunga jasa deuk datang na Ramadan sehingga kunyada di papag hayal gegeuraan datang Ramadan 5 poe deui ka Ramadan paeh surga lantaran geus bunga jasa dek datang Ramadan can kaburu Ramadan datang nyana ku ngahormat ka hormatna mapag bulan Ramadan 5 poe deui surga nah maningan paeh tameme Ramadan maningan datang ka Ramadan cek aja pene puyeng aing geus tuh basana model nu kolot mending paeh lah sakjana lah geus teu puasa tapi surga kan mantep aduh tetep atuh paeh mah janu Allah yuhyi wa yumiit eta mangan sakadar deuk datang ka mana urang mapag kedatangan bulan suci Ramadan tanyakeun lah ka diri urang aing si bunga tante deuk datang Ramadan jabongan awak sia mah ku tolol-tolol teh eueuh bunga teh sia lapar sakana ya sorangan pan beuteung teh teu kuat asal datang ka jam 11 bae ajuna rapat beuteung ju batak kiceup
eta didinya doang taing mata nu teu kuat eta. Aduh. Mangka nikah istimewaan puasa mah makin lapar makin gede ganjaran. Makin dahaga makin hebat ganjaran Ramadan. Lamun teu ngarasa lapar teu ngarasa dahaga leutik ganjaranana. Jadi kudu karasa lapar da aya teu karasa lapar teu karasa dahaga mah atuh berarti kok teu puasa kan. Ieu mah karasa ngangkat ge ngangkat. Angkat lagi. Kuna jangan puasa teu kuat ya saya. Pulpen kudu alanya. Kamu lain puasa gering kamu. Tah makin karasa lapar jeung dahaga makin perhatian gede.